Teguhan teu rumah tanggana akibat jeung Nini Narti ngalaman oyag anu pohara. Duka pedah teu boga turunan, duka salah sahijina aya nu kagoda kunulian. Kangaranan gogoda rumah tangga mah teu dinu ngora teu dinu kolot, sok aya wae paket rokna. Kitu deui kangaranan kahayang, lain nu ngora wungkul nu boga kahayang teh, dalah dinu kolot oge kangaranan kahayang mah sarua geden. Ngan ari kolot mah kabates ku umur jeung ku tanaga. Nincakana paribasa, umur tunggang gunung kahayang kawas nu ngora. Bari tanaga mah geus letoy siga kurupuk keuna ku cai. Kana kituna mah teu ngamamaloni, teu ngabibisani, ngarumah tangga mang taun-taun teu geura dikersakeun boga turunan. Sok padahal ngahijina Aki Maulana Baim jeung Nini Listati Sunarti teh sasatna tepung jodoh geus aya puluhan taun. Bari pada kungsi ngalaman rumah tangga jeung nulian heula. Ambunita nu jadi dununganana teu wani tunyutaannya. Najan nyasa imah ari masalah rumah tangga mah kaasup urusan masing-masing. Eukeur mah kakolot sasat kanu saluhureun, katambah Nini Narti ngadadak mindeng buat baeud teu pupugu. Gawe oge dibarengan ku mindeng gegelendeng bari satengah drengbrong. Antukna Ambunita teu wani tunyutannya. Sok bisi kabarerangan kitu pamikirna. Malahan pernah tilu poe ka tukang Ambunita harita nyoba-nyoba ngadongdolek ka Nini Narti. Ni aya pasualan naon atuh sareng si Aki teh, katingali ku abdi siga nuju teu akur. Unggal si Aki ngadeuketan Nini sok teras ngajengkat ngajauhan. Ari si Aki naros ka Nini tara teuing diwalon. Abdi mah ngaraos ka isinan, bilih Nini bendu teh alatan abdi. Ambunita harita ngawani-wanikeun tumanya. Ulah gaduh emutan kitu nyimas, Nini mah keur teu ngarareunah hate ku si Sarki. Saminggu kaliwat si Sarki katingali ku Nini keur nyeletok wae di warung kopi. Ngadon ngaherowan tukang warung. Ari ditanya ku Nini, manehna ngadon loba alesan keur nganteur wadadang tea. Eta mah ukur ngaliwat terus digeroan ku tukang warung. Lah pokona mah loba pisan alesan tak si aki-aki gejul teh. Mending lamun boga tanaga gede mah leumpang oge apanan geus rengkot. Si Nini manehna bener-bener siga nu keheul ka salakina. Muhun meureuni nganteur siswa dadang, sapirakuna si Aki ngaheureuyan Ceyani. Nya Ceyani Intan Suryani nu dagang sisi jalan Lebah Parapatan. Meureun wadadang nu ngaherowan ka Ceyani mah sanes si Aki. Pan Aki mah tos gaduh Nini, jaba ongkohan tos sepuh. Upami wadadang mah boa, anjeunna mah sarua lagasna sareng Ceyani mah. Ambunita ngajelaskeun bari meper ka si Nini anu harita katingali siga nu ngarasa keheul pisan ku si Aki. Lah, teu percaya Nini mah. Kolot sotenan umurna nyimas. Ningali bujur nu geulis mah matana ngadadak buringas. Komo ieu tukang warung, kasebutna oge tukang warung bari teu boga salaki. Pantes lamun lalaki pada ngadeuketan oge. Saruana jeung siswa dadang mah 11-12 teu kaop ningali bujur nu bahenol. Kahayang teh siswa montong ujuk aja ka si Sarki. Nini Narti ngomongna ka mana karep, ngadon ngabarerangan ka wadadang sagala. Be eta Nini kuat kagalak timburu kitu ka Aki atuh Nini. Ambunita ngaheureuyan bari gumujeng. Lah, dina hal ieu mah tiada maaf bagimu pokona mah nyimas. Nini mah moal aya ampun deui lamun si Sarki kabejakeun ka bandang ku tukang warung. Rek disina balik ku Nini mah. Keut rek mantog ka mana. Teu boga pangbalikan. Imah oge apanan kahuruan baheula.
sebutkeun wae nini mah rek di dieu maturan Nyimas si Sarki mah paduli teuing ka Indit ka ditu. Bongana ngadon kitu petak. Nini Narti kuatkan nyebut moal dihampura sagala bari rek disina Indit didinya cenah. Apanan eta mah Nini kakara oge sangkaan ka si Aki. Si Aki nama can puguh kitu. Ambunita nyaurna dibarengan ku Gumujeng. Ngarasa hayang seuri ku si Nini anu ngambek teu pupuguh ka si Aki. Ieu mah upamana Nyimas, lamun seugnya kajadian kitu si Aki kagoda ku tukang warung nya ku Ceyani, Nini mah moal mere ampun ka manehna. Si Nini ngomongna bari jamotrot. Geus kitu mah Ambunita teu wani neruskeun deui obrolanana. Moal asup kanu keur timburuan mah. Ongkohan nya kangaranan hate awewe mah lamun geus di dua hate nyerina saumur-umur cenah. Malahan kamari pisan pasosore waktu wadadangan terkeun beas ka bumina Ambunita ngadon teu pupuguh wadadang di paseaan ku Nini Narti. Untung we wadadangna teh saruana. Teuing wadadang teh ngarasa rumasa kana naon nu disebutkeun ku si Nini duka ngahaja teu dianggap kana hate. Padahal harita si Nini ngesek-ngesekkeun ka wadadang. Ceuk paribasa teh mah beak katai ngorang-orana, beak bersih digelendeng ku si Nini. Yeuh sua, montong sok ngagugusur si Sarki rek ngaherowan awewe mah. Indit kaditu sorangan. Ngati kanan si Sarki diajak ka warung Ceyani sagala. Aya kahayang mah ikhtiaran ku sorangan. Kumaha engke lamun Ceyani hayangeunana ka si Sarki? Har, da abdi mah ngadon ukur ngopi harita teh jeung si Aki nya di warung Ceyani. Ceuk wadadang bari seuri. Entong loba alesan sagala. Yeuh, boro-boro rek ukur ngopi. Masing rek ngadon meting oge teu urusan ari teu ngajak si Sarki mah. Wadadang aya kahayang ka Ceyani nya Ce Intan Suryani pek teh teuing sarua lagasna ieu. Adatna lalaki aya kahayang ka awewe mah kitu deui awewena. Heueuh Ceyani si tukang warung bujurna gede pek teh teuing rek boga salaki ka wadadang mah ngan ulah mamawa si Aki. Da si Aki Baim mah geus boga Nini. Si Nini gegelendeng ka wadadang. Ngati kanan ngabarerangan ka tukang warung nu teu tuah teu dosa. Nyebutkeun Ce Intan Suryani tukang warung bujurna gede cenah. Geus aya samingguna Nini Narti pista ka Aki Baim teh. Eta we unggal rek sare teu sirikna Aki Baim di soroan tonggong. Samalah si Nini sakalieun lilir tina sarena bari kabeneran keur nyanding pahareup-hareup kot kadiwejek satakerna. Montong nyoba-nyoba rumpurampa sia Sarki. Awas, lamun nyoba-nyoba guruyum garayam kana awak kami, rek dijeritan kami mah. Pokna bari nonggongan deui. Anu diwejek nama ukur narik napas panjang. Ngomong mah teu wani, bisi jadi mata papaseaan meureun. Eukeur mah tengah peuting, bisa kumaheun teuing lamun heug si Nini nya jurat jerit, matak ngabarubahkeun kadunungan. Aki Baim ukur ngusap dada, bari anteng neuteup kanu nonggongan. Aki Baim teu daek sare, panona asa jauh pitunduheun. Sakitu dipeureum-peureumkeun oge, angger wae teu daek kreup. Nini Narti mah boa geus datang ka mana. Sare ngagebrak bari nonggongan. Ret Aki Baim kanu keur ngagebrak bari nonggongan. Raga mang. Leungeun Aki Baim ngaragamang kana awak nu keur tigra. Ngan teu luntang. Ah, moal matak sugem mah. Kitu pamikirna. Aki Baim hatena ngocomang. Mikiran kumaha carana sangkan si Nini teu ambek-ambekan teuing ka manehna. Nini, kunaon atuh Nini teh make pista kieu? Ditanya lain nembalan,
kalah ngabadius bari teu puguh urus. Nah nini teh geus teu cinta kitu ka Aki, atawa nini kurang sugema, padahal mah Aki teh sagala diketrukeun pikeun nyugemakeun nini teh. Geus ku jambe mah, geus ku akar eurih, malahan Aki kot kaneangan tangkur nepi ka laut kidul sagala dituduhan ku Suwadadang. Tangkur teh bumbuna ngarumah tangga cenah ceuk Wadadang mah. Jauh-jauh oge kami teh ngahajakeun demi dikau, tapi nah atuh ni rek neangan nu kumaha atuh nini teh. Kitu galecokna hate Aki Baim. Samalah manehna tuluy gegerendengan siga nu keur mapatkeun jampe asihan. Dideuleu sina ungguk, disambat sina kabengbat, dianjangan sina hayang, mangkalindek mangka hayang ka awaking, ya tuturkeun lengkap. Aki Baim nyupan tonggong anu keur sareng ngagebrak. Keur anteng Aki Baim ngocomang, kulipak, blek. Awak nini narti anu keur nonggongan teh malik nyang hareup ka Aki Baim. Bari suku sabelah anu ngabuliglag alatan dasterna nyingsat nepi kana cangkeng teh nindihan badan Aki Baim. Eta we amplop si nini kot kanampeu dina lebah cukang irung manehna. Ah geuning jampe teh aya maunatna, ceuk Aki Baim bari masang kuda-kuda. Cag